Duh, kamarana apa ya budak bete amatnya. Meni jiji acan pusing teh. Ah, telepon saca heula ah. Ajakan ulin sugan we daikeun. Iya, tapi nak caca kabogoh si Imam. Sedangkan si Imam batuan aing. Udah amat lah. Karena perasaan mah bisa dibohongi. Ya, itu diangkat-angkat ke kemana apanya? Yang si Imam apa? Coba kali deh ah. Tumben lama tuh jelema nelpon. Enak apa? Udah mata. Nah, si telepon lain. Yuh, ditolak iya parah sih parah. Iya parah sih parah. Pasti ieu bagi si Imam. Sok geraya kali deui. Oh, bah ieu. Nah, diangkat nah. Halo? Cak. Di mana? Sibuk teh. Kang Ulin. Kamu teh sibuk orang Ulin ya? Itu kan Win. Teh Win nya. Siapa naik kabogoh si Imam? Terus baru pendi. Ngopi ya makanya masih Herdi. Masih UJ. Nah, ini mah. Cuaca kieu. Bari ngarokok. Ngopi ada gratis deh. Kena akhir we ieu mah. Aya nya di mah. Bisingan jajalan deh. Uje. Uje. Je. Uje. Aduh, coba aing ngarokok ya, Je. Aduh. Aduh, gagah dinya boga rokok ae. Korek na tuh. Coba eta gitar kan itu. Musiknya musik. Lagu naon? Lagu galau nya. Galau atuh. Keur galau ieu bieu nelpon Caca 3 kali. Nelpon si Caca. Heeh. Kan sia nyaho meureun kata kabogoh si Imam. Ih, panai perasaan mah hese dibohongin aja teh. Kumaha persahabatan urang teh. Aduh, heula deuh. Gagak kopi heula we dah. Sama ae dah. Coba dah, heula dah. A few moments later. Gila amat ya si Uje nyeduh kopi. Uje! Nyeduh kopi apa modal cem ini lila? Ihe. Kopi tah. Aduh. Isuk kemarin ngopi. Aduh. Nikmat pokoknya mah. Eta kumaha ceritana Caca? Gitu diajakan ulin apaan. Apa nyaho meureun eta jeung si Caca jeung si Imam Gusti lah bobogohan. Si pan sehat teh mah nya dibohongina. Kumaha tuh ieu? Terus ajeuna si Imam nyahoan kumaha?
Coba kan kita gitar. Lagu bari ngalagu. Lagu nu rame. Anu viral. Lagu iya nyentuh hati ya. Enggak takkan terbang. Sudah kali itu dah gitar ada. Yang gitar ge. Udah lah wae main orang uling ke sawah ya. Ini ka mana ah? Goblok duit ge hanteu aing. Ka sawah. Di sawah teh kudu boga duit. Urang ngalah kelapa. Ngalah jambu. Berarti sawah teh harta. Ayo. Nah, itu ya, enggak saya aja. Iya lek atuh ku tempo ku panon hujan kitu. Deuh ngaguling deh gitar. Hujan. Ya itu. Ayo dah. Kalian yang si Boik. Yuk. Ya. Hari iris. Oh, tiris kieu. Mana bang? Boik. Apa lila? Iya. Dia kelah ada dia kelah. Boik. Ayo tuh. Yang itu kau. Mana we atuh kalayaban. Udah naik ke sawah. Di mah hayu atuh. Kita wae iya, pusing. Hayu atuh. Nah itu kesini. Tiruan sadeuy atuh. Ye. Ayo. Hari iris tapi nih ya. Tadi sebenarnya. Iri sarupakan di dia atuh. Kumaha. Ayo, pada bete atuh. Kecanalnya orang kayak tentang masa depan si Alda. Aing ngomong ke si Bu. Si Uje Bogor dengan si Caca. Dia mainan nelpon. Kumaha jadi anak. Geledug. Nah, apa yuk? Naonnya? Jambu Jambu itu. Hayu deh. Leubeut tuh. Hayu. Gas. Jambu doang mungkin. Kan buru. Oba. Koneng. Berem. Geus naon eta ai? Loba. Jambu tobrut. Jambu tobrut. Aya tobrut. Kontokna jambu tobrut. Ala loba. Kalian buruk. Kebun perangan. Ngalablah di itu buah mah aya naon air. Jadi naon teh bieu. Si Uje Bogor si Caca. Caca ka Bogor si Imam. Di mana nelpon.
ditolak wae cenah. Di mana curhat ka urang. Pemenang baturan. Bener. Tapi mah teu mikir kan baturan meureun. Jeung si Caca, jeung si Imam. Tapi kumaha dideuketan si Cacana. Kumaha persahabatan urang. Orang Oh, tentu kan eta benar. bener tapi mah bieu curhat. Ka ieu. Ka urang tadi bahwa mana teh tadi geus nelpon si ieu. Dieu atuh kumaha di nu ngajakan ngajedog wae aing ah. Ayu. Amus amat di ganggu. Ayo tuh ngalah ka dieu. Jedog wae ah. Beuh. Ayo tuh. Udah kena oge mah mati meureun. Teu sia-sia kan? Heeh. Jambu mana amis, jambu nahi. Geus tong galau deui. Heeh. Diributeun wae. Oh, si emang nage. Tapi sok kainget. Udah. Udah. Jambu nami teh nya. Amis parah. Pokoknya nama bejir amisna. Parawan Garut. Parawan Garut amisna euy. Wah, udah lagi. Kurang beruntung eta milikna syarat. Jadi mana gitu pan.